Batur menaringali nu kurban ieu mangadon ka jalan neangan tukang bubur bari jeung eueuh. Besti ieu teh adi abi rek ngahuapan budak, tapi neneangan tukang bubur ka jalan da eueuh atuh da geus puguh meureunan Idul Adha. Tungtungan mah balik dewe ka imah bari nyieun we cekeng sorangan ameh loba. Ameh enak we geuningan besti ari nyieun sorangan mah jang budak mah bisa dipareasikeun. Jeung rek make naon atuh cekeng ieu teh bubur teh make tahu we nya ameh rada enak. Sok we lah kumaha teteh we cenah pokna teh. Ti abi mah meuni resep ieu ngaheureuyan bocil ieu yeuh duh meuni gemes. Mata kayo we dikakayak mus-mus koreak ceurik mus-mus koreak ceurik. Rencana cek budak teh ieu boga teh meuli ka sebeleun. Selina besti meuni sok rame ieu teh ari ngumpul kieu teh. Ieu si Dede buuk meuni rawang ruwi kieu. Atuh Dede ka dieu wang beungkeut heula ameh teu harareudang meuni ningalina ge harareudang. Alona mah ieu teh besti dina bibirna teh aya nu ngajenul nya teh kaur ngadahar es geuningan pamitos emam es teh pasti we jadi nu ngajenolna teh. Tapi lamun teu nuang es mah da kempes deui. Sia besti keur ngocek-ngocek bubur teh jor ceurik we ieu bocil.